Islam, mempertahankan kemauan yang agama Islam. So, di mana lemah gampang ngasuk ke idol-idol lupa nama jika Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usilasi wa lakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tunggu ayatnya wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu bi qulubina wa ta'allamna wa tusuk wa lisana wa ja'alna rasidin. Alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang sadayana dipaparin kegiatan, dipaparin kesehatan, biasa hadir di masjid sejak mungkin pengawasan. Mudah-mudahan yang orang hadir karena tempat dipaparin kegiatan iman dan Islam, amin. Salawat sinar salam mudah-mudahan salam bina dilimpahin ke junjungan alam nyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pokoknya kulawajina para sahabatna katu umatna menurut dan zinana tubuhi kaurang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengatur waktu penjajah bacaan kesimpulan dihormat Hadratus Syekh Guru Sarana Pembesar Undangan kesimpulan dihormat Pengarsa Ketua MUI, guru-guru sadayana, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintahan, para ahli ulama sadayana, guru-guru simkuling, kesimpulan hormat, warga sadayana, musami hadir di lokasi. Mudah-mudahan sadayana ayatnya maghfirah wa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
hadirin rahimakumullah. Syukur teh apa mulem keluar supaya saya ada sebuah ancam gitu. Jadi itu ngapal tuh membaca barulah dari zaman ke sok ngapal tuh. Tenang-tenang ya ngapal tuh. Kalau dia pulih kalau sampai duaan cuma balik nate. Citamian sudah terus haus kan berbeda-beda yang haus. Pinuh cenah kuaya nawe urang dieu cenah saurang. Asih soki itu juga apa? Bungan dibedakan di panitia, gak ada nukuro mata di aqua juga nanya. Singkuri mata terliur lah, buku tadi dengan harta ikhlas batu singkuri. Itu semua nyariin adanya itu arif bumi mah tuh. Ayo ulaman ma aqua jangkung. Diinum nggak keleser, ayo minum aqua kalau batuk minum gelas. Arek ngaji lamun digentikeun jeung saya. Mun diinum dia bakal batuk simbol. Pokari duit ya. Kalau batuk Pokari. kalah gak dibalik tuh. Boleh dibeda-beda karena mantap. Jika masih kenal sudah kenal. Gambaran batu itu lain dari minum hepata di bro. Pokari sawit kan gitu. Kayak nawar, kayak anu. Lagi di mana aku ada korban hepata, beri ona. Cagernya. Dan itu bosan cenah dengan kemukodiman teh sapina we ayo wabihi nasainunya mingguan eta oman bu loba balik loba salah wae dengerkeun geura wabihi nasainu ala umuri dunya wa din wa ala alihi bingung simgurinya. Jadi wali jadi Allah ayat keluargaan hari itu banyak. Nah, dengar kenorek pidato. Wa bi nasain walau dunya wadin wala alihi wasobi ajmain. Allah ayat keluargaan, Allah ayat sahabatan. Jika orang Kristen maklum siapa naon artina itu maka maksud bangun arek pidato teh non arek maca ibadah kudu apa artina disalatkeun sabenerkeun mah itu sih salah gitu lain teh yang keren juga naon muka di mah pas batur sugane kepingeun gitu artinya ganti kudu aya salat heula. Wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin kakara wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sepanjang teu indah salah manana kuda. Tasbu. Ieu teh mimina ieu teh sebentar lagi kan nama teu ngelikan. Muka surat Al-Fatah ayat 27 28 subhanahu meneranjing kayak ibu-ibu. Subhanallahu alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah ngutus hiji utusan rasulahu keutusanna jenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walad Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Kanjeng Nabi Muhammad lain bapa aranjeun maka Ibnu Muhammad urang geus Ibnu Adam Nabi Adam ka ditu cenah. Ibnu Muhammad
walakin Rasulullah tabina utusan Allah. Ay Rasul terman ufiya bi wahyin wa umira bi tablighihi. Jalmi nu dipaparinan wahyu ku Allah yang dipalarang sampai keunana. Kalayarna ka masyarakat ka umat nabi orang disampaikan itu Rasul. Sami kaya umat masantren kayak gitu. Simkuring seumur-umur ngaji dina alam. Ya. Tapi ilmu karasulan lain dina alam. Urut ibu-ibu karena tiga na ongkek. Urut jurumiah dina mingguan dina ibu-ibu kalau harullah. Kobo nasrim malin. Simkuring 5 tahun nasrim jeung monaon ngaji jurumiah. Tapi ilmu karasulan lain dina alam. Ngaji kaji bantar 6 bulan di lana. Nuri ditah patung majid tetep si ngaji patung majid. Tapi di naon di bulanan kita ngaji patung majid. Sirojul Tolibin pasaran di kayoot tukang kosong ngaji sare cina nama pasaran ngaji. Dagang kalau eta kudu diaji. Kan pedah alat dipakai usin kuring keur maca eta Sirojul Tolibin ilmu kanabian alatna ilmu karasulan Sirojul Tolibin kitu bedana. Ilmu kanabian keur pribadi insyaallah kuring babacaan make alat gitu. Kan pedah nyampekeun ka masyarakat tak kudu nurtado makom kana di seumur alat diberi alfiah ibu-ibu leres. Bahaya jika nadanya Kurban ibar ya Allah makilah akbir. Oh yang aing macam gitu kalau oke jika nadanya ada Quranin ibu mah. Oh mau ditegas sama data suku nasib tempat baru lagi tanggungkeun. Bahaya jika nakabehnya. Terus dari kenalan pakai kudu siap nangtung. Tuh bisa nasib nangtung, tuh nangtung mikir. Itu, baru dah siap kali ditanggung tuh malah penting daripada kudu mikir. Tenawan, mabok HP, udah kayak nabi. Itu kebaikan nangtung gak, bener tuh bisa wae. Ada tuh apa hal tuh bedalin? Nangtung, ayo malah penting. Terus. Rasul teh nyata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala diutus bil huda mawa petunjuk ke urang. Naon Al-Qur'an syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi. Dina sasi Ramadan Allah marungsurkeun Al-Qur'an petunjuk ke manusia. Ayo orang buru-buru kaharti Al-Quran dari macam lagi tu bisa macam lagi tu daek dua ujung Al-Quran nalangkungan bulutan adanya nukadina para maca Al-Quran sehingga daek baca Al-Quran. Dan baik tengah hati mana nauge, din tengah hati dan baik. Allah belum najal wala Muhammadin al mu'jiju walau biaksan suratin al muta'abbadu bi tilawatihi. Lapat nu dilusurkeun ka Kanjeng Rasul anu jadi mukjizat keur ngalekeun musuh baduna al muta'abbadu bi tilawati jadi ibadah sanad Al-Qur'an. Udina salah safina cenah uri ko bacaan teu ngarti maknana diganjar ku Allah iwati Al-Qur'an daripada ngadu-ngadu teu hati maknana mah maca Al-Qur'an keun bae teu hati ge. Ngan alusna keur mubaran ate main gitu. Maca Al-Qur'an ditadaburil makna ngalenyepan makna maca Al-Quran balik dijulunnya panma nana di antawisna ubah hati cekulama
sing rek baca Al-Qur'an mulai memuludan ayo jeung Qur'an teu wauh anggar nyebut itu tas salat sinetron tas salat HP-an deui wae oh kana Al-Qur'an mah itu bikin budak Rasul dari bahanan petunjuk berkorna Al-Quran mun kurang dipahami di mana yang diamalkan insya Allah qadahu ila jannah babari menjadi sebab yang ngadorong ngajak nuntun karena surga Allah jadi ekakin bahwa Rasul itu utusan Allah daya di Rasul sabada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun selalu taufik jalma percaya ka rasulan sabada kanjeng Nabi murtad keluar dina kaislaman kade kembali mengaku-ngaku jadi nabi kita murtad coplok kaislaman urang debu itu wa tamin nabiyin nya nu jadi panuntun sadaya nabi wa dinil haq rasul ku Allah di bahanan dinul haq awal dinda wa kun ilahi saikun di dawil umul salimati ila maisru ngasau mamatahu aturan Allah nu ngadorong kerja manu akalna sehat keundangan kemaslahatan di dunia jeung di akhirat aturan Allah urusan kehidupan di dunia cara usaha kumaha nu alus cara berumah tangga diatur bab ibadah ke kaharapna diatur ke kemaslahatan jalmi insyaallah mun urang berpegang teguh kana aturan Allah muasalahan ya neangan kebahagiaan di dunia jeung di akhirat dengan di dunia ukur masal memandang ke kemaslahatan di dunia jeung di akhirat hiji ya, aturan Allah urang saeuti ka saeuti naon nu diatur cara dagang asing bener jeung aturan Allah cara tani cara bubuluna cara usaha pake aturan Allah insyaallah lan tadi abada muasasa sumber ya tugas Rasul yudhirahu ala dini kulli pikeun ngembangkeun agama Islam agama Allah alana liberal dini kun ngelekeun agama nu sanes ayo paling berat di zaman Rasul boga beban Rasul ngembangkeun siar agama Allah nu mana dikala eta orang Quraisy kabeh terima di kalangan orang kafir saking tadi urang ibu tidak nerangkeun aturan agama Allah kabeh geus muslim gitu sementara lamun urang cicing di lingkungan kafir nya kudu ngembangkeun agama Islam nu anyar teh tuh pakaru bae kecurigaan mantapnya lain perjuangan leutik-leutik perjuangan non misalnya itu gedena Rasul bika hijrah angkat ninggalkeun lemah cai melaan agama Allah nya harta ditinggalkeun kadang keluarga ditirangkeun melaan agama Allah liyudhirahu ala dini kulli supaya ngelekeun agama manusia urang kade pertahankan keimanan dan keislaman orang generasi muda sok sisaliin wa yasil ladina lau taraku min khalqi dunia tadiaka singsian mun keturunan orang lemah kailmuanana lemah keimananana lemah keislamanana mun orang rek kumaha suka gitu coba pikirkan generasi yang roga ngaroha apa ngaji ngomong reksahan menjadi imam masjid di dia reksahan menjadi imam masjid di DKM so pikir kurangnya lamun
meneruskan urang si hariwang sakitan orang darai kena ngaji sementara kan generasi ayeuna geus eueuh jeung ngaji baru aja lihat itu teori para prophet orang-orang kafir insangkan manusia generasi muda teu kumaha jeung Islam teu wawoon jeung agama teu wawoon jeung ilmu keagamaan akhirna bodoh gampang masukkeun ideologina ibu di Ciamis teh baheula teh gedung kerengan persis teh pasantren gede kitab kuning nu diaji sabab generasi nanti dalam kitab kuning ilmu alat nu dipakena lemah dina ilmu alatna gampang terjemaah ayeuna dipakena antuna jadi persis gampang udah persis terjemaah buku gampang Muhammadiyah gampang teu kudu makan kuning kalau ulama dipikeuna penting kubis mangurang kajamanan ku Rasul mangurang hirup zaman jeung Rasul teu tapi urang lewat para ulama mata cek Rasul alaikum bil mujalasatil ulama sok anjeun sing resep ririungan jeung para ulama itu macam-macam kuning dan nanya ke masalah teori wajah kitab kuning wajah terjemah balik kang hukum na ieu boleh karena kitab teu si diaji geuleuh keun bae nu penting bisa alat tah sieunna teh ku alat usul fikih jeung alat modal pokona keur mempertahankeun ahli sunnah wal jamaah sementara dikajina sulit maka hesek alat can berhubungan 10 tahun orang apa ya ngeres mau asih 10 tahun aja nang HP di pesantren ya songan kita manusia di aksara adi perlu dibaca terus jadi itu tergenerasi ya orang malah renteng dari nama terjemah we kitab awewe nanus menang kalau gak baturnya bari macana kita apa koma jeung naon jeung titik ngageuleuyeung boro-boro nu maca nu ngadengekeunana nu macana ge teu kahartieun asup begitu aduh maca we nu kahartieun nu kateu aya ku basura keur urang sebagai liudhirum mempertahankan kejayaan Islam mempertahankan naon kamakmuran yang agama Islam so di mana lemah gampang ngasupkeun idolo-idoli rupa nama jika Islam kadang-kadang sia can Islamnya can sahadat jeung aing masih ada naon kafir keneh aing mana bu ilung teu ka aing wajib dibaehan aing wajib menahan ilung itu Islam nyebut nama muntah yang PAK aing inung musuh mitoha musuh paehan itu kafir cenah teh waktu lu kafirin hapakan kabeh gitu kate tanya jeung kitu ge saja mengucapkan syahadat ngaku iman haram jasadna haram kahormatanana haram hartana diganggu lo penting maca syahadat orang ingat kafir halal darah nak wajib dipaehan jadi ada punya ayat hiji keur urang ngadohirkeun ngembangkeun agama Islam dan Rasul jeung para sahabat geus nyampe ka urang ngan urang tinggal mempertahankeunana carana sok anak tinju urang salurkeun sina ngartieun bab agama Islam yudhiru ala dini kulli pertanggung jawab sadaya rek kumaha sina lamun anak injurang teu ngartieun kana ilmu agama teu bisa maraca kita ngan sakadar terjemah bingung tanya lamun urang teu ngagugu ku
tafsir para ulama walladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Artian secara lafaz walladzina yutiquna jalma kaduga puasa. Jalma kaduga laksanakeun puasa fidyatun ta'amu miskin. Mere fidyah kadaharan sapoin fakir miskin genep kon keopo urang puasa. Tapi kudu dipidyahan lamun teu ningali tafsir eta ayat bingung ngahartianana puasa digarapnya pidyah kudu tengah arti maka hasil para ulama supaya ngartieun masyarakat di dina ayat la saeutik walladzina la yutiqunahu jalma nu teu kaduga ngalaksanakeun puasa gara-gara geus rowok geus pikun teu kira-kira moal bisa ngalaksanakeun puasa kakala fidyatun ta'amu miskin gantian ku fidyah arti kakala nyebutkeun para ulama tong diguguk rek guguk ka saha tanggung jawab sebagai orang-orang tua anak incu urang salukeun dina pelaran ilmu agama Allah keur mempertahankan supaya Islam kuat di muka bumi urang di lembur urang. Ibu negara patut terus berkembang ke Islam anaknya. Rusia, nah apa yang suami bedana? Apa HP? Apa Facebook? Syukur mati apa? Pada ke masjid, kalau ke masjid ayah ajunan di bandar yang kita mian, dagur dinya, ibu kakang cenaya Rusia ya, ke pidato cenaya mana? Ajunan Kristen naon sebenarnya? Pastorna cenah asup Islam. Maka di Rusia mah ayeuna mayoritas jadi Islam, nu tadina minoritas. Sabab dina agamana geus teu artieun, ngarti keneh Islam 223 juta asup Islam, tinggal 18 juta deui warga Rusia nu can asup Islam. Masuk mayoritas pastor. Cenah cek Facebook buka bohong bukan teu. Untuk bisa itu menemukan bohong Facebook. Tidak budak ngaco tidak apa sih kuliah. Ayat tektok-tektokan segala budak. Bukan naon tektok segala. Yang itu beberapa egrek sorangan siapa hidup di jalan egrek-egrekan di mana-mana beberapa egrek soalnya beberapa ayunannya. Rek sorangan rek buat singalek rek benar. Kayak tahu beberapa hari dan tunggu sih kita dengarkan Allah. Temenang amrak usah pusing lu teu pantas di jalan yang kayak punya tujuh betul pakai hoco tapi itu baru masih ngaracun lagi dan singkari itu kayak hari malam hari dan itu kita malah mau HP gitu kayaknya itu tuh tadi turun tangga dilatih aku ilung di bapaknya kan itu dan di balik Quran ngomong itu berarti pelajaran agama puyeng cina bahasa kayak ya Allah, ayo baru dah ayo. Bila tu sudah cairkan ke ibu boleh kan? Bila tu mana malah melituikan mau dicairkan sumber kenyaya mingguan uang tulikan ini mingguan lebar ornamen sisa kering ngebu. Maka apa itu disebut berarti sakit juga. Tapi saya berpakai itu. Ibu lama dituluy rek amok moal. Lain suka dengan bohong. Jam subuh. Tidak teuing orang monang hanya kal cenah dengan eta lila teuing. Moal begitu. Kesana wakaba billahi syahida cukup ku Allah nu nyaksian dina hati dina sagala tampang-tampang
lampah urang sing rasa disaksi ku Allah. Mun urang hate geus rasa disaksi ku Allah, insyaallah moal pakojaya jeung aturan Allah. Ya Bu. Maka ini wa kafa billahi syahida. Keun bae ibadah urang teh dipelong ku batur. Keun bae sedekah urang teh dipelong ku batur. Keun bae salat sunat urang teh dipelong ku batur. Nu penting rasa disaksi ku Allah. Fa illam takun taroha fa innahu yara rasa disaksi ku Allah. Fa kafa billahi syahida. Itu pun ku batur. Orang berjuang membangun agama Allah baik dengan batur. Orang ibadah amal soleh baik dengan batur. Nu penting rasa saksi Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad teh kanjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah. Waladina ma'hu wasidda wal kufar. Jalma-jalma nu sasarangan sareng kanjeng Rasul asiddau alal kufar. Galak ka jalma-jalma kafir. Sahabat Rasul jeung para rasul galak ka kafir, nambah kafir kumaha pun digalakan deui. Kafir teh aya kafir harobi, aya kafir dini. Ya, kafir harobi nu terang-terangan merangan ka orang Islam. Tawaya eta mah tong mundur. Fa idza latitumul ladina kafaru jafang falatu walluhumul adbar. Imana urang papangi jeung musuh nu rek merangan ka urang kahade kompang mundurkeun lamun saiman kitu nya. Itu saiman mau ulah. Kira-kira mah konyol ya. Kumaha saimana? Lama seorang teh ngelawan 200 orangnya gitu 20 orang tuh aya makin baik ngelawan hiji dua teh saimang kafir duaan mukminin saurang tuh eta imanganna ali saurang itu ayeuna mali sok hiji banding dua di mana-mana merangan da ayeuna merangan kali kunaon pedang lainnya rumput air perang teh beledak euy gitu bedog perang ini beda di baheula di lapangan anu naon nu panyumputan di ngaru kabisa perang beda nan ayeuna mah sing jodor gitu dah halus-halusan jata gitu asidau ala kufarnya barang orang kafir itu gitu kafir lamun merangan ka orang Islam hari itu mah kafir tetangga kafir dimi di Cihideung loba kafir uang perangan kurang motong canggih terus musuh hareupeun kafir kadekan ulah nya da eta mah lain kafir harobi kafir dimi sami tatangga ge aya katatangaan sanajan jeung kafir, kenapa kafir? Boroan ulah. Ini ya. Kafir nu kudu dinaon? Digalakan kafir nu kira-kira ngamusuh, ngagalakan orang Islam. Aya musuh cenah dihareupeun tamanya cicing wae kudu perang. Alat cenah hati-hati nama musuh ka urang cenah hayang ngumpangkeun orang Kristen. Nah, baik masalah itu. No penting ulah mau berdoa ka orangnya maksa dina ka Islam. Rohama wa bainaum saling pikanya antara sahabat muslimin jeung muslimin silih pikasi silih asu silih elina. Ulai muslim bauda negara aing milih nomor hiji baud bukan nomor 4. Patanya adu irung geuit bongan sia milih ka nomor 4. Ulah punya kade gara-gara aing beda pilih ngagatukeun tim sukses nomor hiji tatangana tim sukses nomor 4
untung enggak? Kalau rugi jeung kakang hasil badan kabola kamu mulai kan urang jadi RT modal saya iya RT nya kasih rumah udah nikah ya lin udah nikah ngajak mending RT terus ngaji mengaji coba sehat gitu masih di badan dulu kerapi-rapi ringan salamutun kabeh terus ulah rohama bainahum silipika asih silipikanya antara muslimin jeung muslimin kade sok cita-cita teh kira boga dukungan campur halusin candil itu kan mereka aturan batu no kamar kahayang lin gitu lah ade ulah nepi ka naon silip barudak silip dikanya sokong dulur anak jeung indung ruhama bayanahu ruka'an sutarohum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwan katingali ku anjeun Muhammad tarohum ruka'an ningali anjeun kamu naon jalma-jalma ka para sahabat ka orang mukminin rukaan babarengan ruku berjamaah sujud babarengan ruku babarengan dina hati dalae berjamaah jamaah teu sorangan naon harapan yabtaguna fadlam mir rabbihim wa ridwana harapan tujuan eueuh iwati fadlan fadl ada prinsip kurang neangan fadl Allah sehat badan eta fadl Allah rizki hasil usaha fadl di Allah Etikalo baidat beriati sholat Upang kasih bil abwab Taku mimpat Lila sholat usaha Ngan hasil lain tina ladang usaha Padolal Ibu melak pare Kosok diu bantu ibu pare Sina kedetara Ibu tewi luar kedetara parenya Cep sare ibu banyak ditoong tes saminggu kamar di lomong jadi nggak sekali dari pare teh pitnya itu berasa orang Allah alladzi jalakumul arda firasa was samaa bina wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum rizki kepada Allah tukang dagang untung pada Allah usaha hasil itu pada Allah. Setiap usaha hasil ya ini ke Kalimantan batur beruntung nurutan ke Kalimantan ini baliknya diusapan terus itu temenang penol temenang untung hasil tidak Allah sorry cima terus dipincukan kamu itu kita tiap hari sekali udah satu dari kemana-mana rezeki baru kebaik hasil tina mas kapal kok gak kadang kapal terus sarua hargana jeung emas kebaik uring maboga lawan kebun kapal awan kapal sing lurus sing halus baruahan mahal sampai jeung emas lah itu bukan sapang lumayan berlin waktu mimpat lila sok pada dia yabtaguna fadlam mir rabbihim wa ridwana ulangan sakada padung kumpul di teangan teh wa ridwana teangan ridho mun urang tani ulangan sakadar neangan untung ngumpul tina untung sing jadi ridho mun urang hayang nepi ka ridho Allah tasorupkeun dina jalan anu ditingkah ku
bukti dahar jadi kekuatan ulah kalah sare sok dipakai ibadah insya Allah jadi ridwana menang ridho Allah kurang boga tanaga tina ladang sangu daek init ngaji itu jadi ridwana ngan lolobana naneana teh padol Allah padol muli teu jadi ridwana itu usaha neangan untung ngumpul kadang naon kewajiban ditinggal untung ridwana bae kadang-kadang diberi kalau di benduan kalau hukmi wujudi isani ilaika wa dawami isatika mau min ayakuna dalika istiqadah orang diberi untung tapi tidak untung ete cuman tak jadi kembali ke Allah itu istidraj na'udzubillahi min dzalik. Tak gini ayatnya nu diteana teh hiji padol Allah rezeki kesehatan kasalsean kasenangan ngan kaditu waris wana eta kesehatan kajagjagan rezeki sing jadi ngahasilkeun ridho Allah dina hati dipake ibadah terus Bu ya nyata sih saya kurang ibadah kurang usaha di mana geus hasil dipakai ibadah tulis hari teh wa'adallahu alladziina amanu wa amilus sholihati minhum ajron azima. Nun saya Allah menjanjikan kerja-jalma mukmin nya lain sakadar mukmin untuk percaya yakin kalau nanti dari amal soleh ya ibarat Quran batur malakapol cicing tur malakapol batur malaknaon kadu cicing tur malakadu si dulu deh batur najwa kapur orang naon kerot kapitalin nah gitu batur najarwal kadu kerot kadu bukan tanggal gitu cara simburi batur arung kapur ada bukan kapur udah dia pun nasa juta cina mere mantai udah beca unggul kendaraan katanya itu kan gitu soal kami itu 100.000 ya gitu bakti naon mumpul kapol gerakan 100.000 yang gunakan sing loba buahna kamu mere deui ieu mah beca unggul mere mantai itu baru keuntungan keuntungan kabe isi menang untung deh kalau ulah sare ridwan atau menang wa'adallahu alladziina amanu wa amilus sholihat setiap ayat iman pasti dibarengan jeung amal soleh ya illal ladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr summa radadnahu asfala safilin illal ladziina amanu wa amilus sholihat. Iman mah modal keselamatan di dunia menuju ke akhirat. Mun kabawa iman selamatnya di dunia. Bekal mah amal soleh. Terus karcis iman baik. Kurang asup kana tempat rekreasi dibayar kancis nanti mawa duit terus ayam jajan cincau kerot ini bener ayam naik naon naik ke Monas ke luhur belum mau kumpul jika orang itu pernah naik ke Monasnya ayam geus naik ya ayam geus dari saya mau bebeja simburingan serba naik ke Monas kira-kira pernah naik ke Monas gitu coba tuh naik lamun tema orang wadid ke beli kaji sungguh bisa asup di jero kudu mayar deui ngarcis deui rek naik ke Monas kudu tiba moho ke batur naik kurang teu bae teu bisa
gitu. Wa 'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Hiji bakal beunang pangampurati Allah, nu kadua ajron 'azima diberi uruhan ke di akhirat anu loba anu gede ya Bu. Mudah-mudahan orang disorakoh saltik, mudah-mudahan ikhlas sadaya lain. Jadi hitung doa jeung saltikna nu penting ikhlas na dina sorakoh dulu. Aksi kuring mah teu bagian ikhlas leutik naon, nu gede mah teh ikhlas sugi teh leutik we ayo sorakohna teh. Ulah kitu. Tuh pasti moal wes pada yang leutik we mah. Eta 2000 we aya kalian bulanan 1 juta beanya. Oh, boleh dapat 2 kain. Anu 2000 masuk dengan korompak tadi. Terus. Cing kira peningkatan apa tuh? Ya. Itu. Jangan politik nanya maya 2000. Alhamdulillah syukur 2000 ya, Bu. Bukan sok ingat wae. Pokoknya yang teilas saya juga demo. Kan baik urang teilas ini didoakeun ku nu Allah. Terus sok jual sawah ingat kainu bapak bikin geuskeun masjid. Oke ku nu Allah didoakeun. Mudah-mudahan ya bisa Allah teh sing ikhlas dijawab doa nu manaon nu Allah. Cek ikhlas gitu ya. Baik urang teh lagi nu penting pasti adalah geus nya kayak dipake. Itu betul. Nu penting amal soleh tinggalkeun soleh. Bisi orang tua kerja disuka kabita ku batu. Itu. Pek tingkatkeun amal soleh. Ka ganjaran dia hiji magfirotannya. Najan urang sok loba salah, tapi loba naon amal solehna nya wa bisayyi'ata hasanata tamhuha. Tuturkeun kasalahan urang sok rajin doraka panon, rajin doraka paham, rajin doraka naon cepil. Nah, tuturkeun ku amal soleh magfirotan ku Allah bakal ampura. Dihapus ku Allah ku amal soleh itu ge lamun loba amal soleh. Ayo amal soleh tara baca Quran tara sedekah kana korobat tara berjamaah tara ai pagawean sapeting molohok ningalikeun naon. Tengah penting cerik tara hideung teh geus kembalinya wa nasyama qaddamat ya resep mubohkeun kana dosa nu geus dilakukeun. Tah inna ja'alna ala qulubi aqidatan ayyaqulu wa bi adanihim wa rotai hatina dibusak ku Allah ditutup tina hati tina eling ka Allah kadang-kadang ceulina ge teu ngadeunge dikaroan ku adan teh kalau korong-koran itu terus kurang gitunya lah aing betakeun disebut gitu lin morong-morong kayak jam bener udang mustahang linya gitu. Karena ya listrik ieu kalau selalu belum ada cah ada juga heula. Heuh. Bala mah yang kabalong lin ka saya teh. Nya. Kabalong mah masa lemur ini waktu ngadeudeung rek salat subuh teh ngadogan batur. Paurang-urang itu meuli. Aya abdi ieu mah cararang teu ngadogan cah. Jok sabaraha disaang aya butuh ngadogan. Itu hiji sok tingkatkeun perkuat keimanan urang tong pekot-pekot setiap aya pengajian hadiran urang keur memperkuat keimanan. Wa 'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihati tingkatkeun amal soleh ngalantungan ieu naon muludan mudah-mudahan anu tos berkorban khusus warga RT 4 baik korban duitna, korban uangna, naona dahareunana tuangeunana mudah-mudahan kenging pangampurati Allah engke diharap sing kenging ganjaran ceng-celengan sedekah urang ditampi ku Allah ganjaran ke kamenak di akhirat. Mudah-mudahan usok daragang diberi tingkat dagangna nutuk tani sing harasil kanina nu arusaha sing harasil arusahana putra-putrana saroleh sadayana.
Gus. Katliakun sakit gue punten ya Bu, tong kegelen sumbernya. Punten tahila teuing bongan beri aku atuh cenah setengahna. Gitu. Kita hapunten anu kasuhun kasalahan nyarios bilin teraskan mengalami sadayana simpuring ibarat nyamutnya sok palupang basan sampai lomben kalau para dogu insyaallah ilalemes gunung-gunung balik mubalik pangkal sakit gunung kapihatur kakirangan kampun hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.